Alhamdulillah orang sadayana biasa hadir kana ieu acara biasa saja takdiman wa takdiman li mirajil Rasulillah dina rangka diisrokeun sareng mirajkeun junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mudah-mudahan urang sadayana ngalaksanakeunana ieu peringatan Isra Mi'raj urang malah madar kin dina poe kiamat kenging syafaat ti kanjeng Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang doakeun ku urang sadayana khusus ke ibu-ibu ayah. Mudah-mudahan khusus ke ibu-ibu teu ngajawab salam salakina kawin deui. Amin. Amin atuh. Doa nu kadua khusus ke bapak-bapak nu teu ngajawab salam mudah-mudahan nyot udutna sing dibalik. Malah jasi sisi leweng di bajuran make cai bisi katikeun di laweng urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh biasa tong popoloton. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah.
Salat subuh kieu terus samina. Coba salat subuh teh dia. Di betanya. Jadi eueuh di betanya eueuh. Namun hayang ningali kadar kali mana? Hayang ningali kadar tingkat rendah jeung tingginya umat muslim tinggali salat subuhna. Sabar urang salat subuh di dieu. Dua jajar satu lagi kieu. Dua jajar tapi kieu kan tukang. Pasti dari kak tinggi alhamdulillah berarti langsung disebut dapilnya. Alhamdulillah. Ayo. Berarti eta jalma muslim. Ngan lamun hayang ningali Islam lah urang joblok tinggali salat fitri. Muslim jeung Islam beda. Sok Idul Fitri, itu masih damai keluar-luar. Kamu balik berbati menang anyuk, menang pokok menang anyuk, pengaruhnya, bukan lagi sedangkan. Subhanallah. Mah kelakuan orang Islam, tapi orang Muslim tinggal di sholat subuh. Namun sebabnya punten. Sholat 5 waktu adalah hasil dari Islamikan. Sholat 5 waktu perjuangan yang sangat luar biasa. Kabeh perintah Allah melalui malaikat Jibril. Tapi sholatnya langsung kanjeng Rasul berhadapan jeung Allah. Eta teh ciri sholat paling penting na ibadah. Sholat ulang abdul na ibadah. Ibu lamun diberi 100.000 sampai besok nanya antara kesalaki tara selekcut sajam gelis cekang jeung Rasul khusus ke kaum istri di mana orang diberi duit kusalaki punten isukan mulaina ayeuna karek dibejaan kusul kuring punten mah naon ieu artos 100.000 ladang poe-poe nuhun ngan kiheula da cek urang warung konang ditanya bapak teh kudu ditanya ari ieu duit menang di mana sia hiji kalau menang usaha pertanyaan kedua ari bapak salat zuhur jam sabaraha merek duit 100.000 merek duit 200.000 tapi urang salat zuhur setengah kilo hampura cek Imam Ghazali sababeun mereka ditangih dari bangkong anak pemajikan. Kain salat zuhur di akhir goblok lamun ninggalkeun Allahu Akbar. Subhanallah. Kerja balik kerja kayak kucing begitu mah. Punten, ieu perjuangan Islamikan sholat 5 waktu luar biasa perjuangannya penuh dengan duka-liku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Bidauhan jeung Nabi sing saha nu maca sholawat sawang sulan maka Allah bakal nurunkeun 10 rahmat amin. Di mana orang mampu maca sholawat 10 wangsulan Allah bakal nurunkeun 100 rahmat amin. Di mana orang mampu lisan orang maca 100 wangsulan maca sholawat maka Allah bakal nurunkeun 1000 rahmat amin. Ketika lisan kurang di hati orang mampu maca sholawat 1000 wangsulan sahur kanjeng Rasul la yamutu hatta yubasyshira. Punten bu kanjeng Rasul naon sababna diisrakeun jeung dimirajkeun. Tiap tahun orang niatkeun muludan, tiap tahun orang niatkeun Islamikan. Naon makna daripada Islamikan? Jeung naon katakan sababna kanjeng Nabi diisrakeun jeung dimirajkeun. Naon kemajakan ke naon? Oh iya we cenah hese wudu di jero di luar wudu di antara jaban.
Punten. Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah diisrokan dengan malaikat karena hampura urang jabro amin. Cek Allah Jibril wayahna turun kajabro penting ayeuna sababari aya parajian turunkeun kabeh 7.000 malaikat karena hampura dosa urang jabro anu hadir di pangaji ngan wayahna Jibril angkut dosa urang ieu kabeh ngan eta dosa pikeun ka 3 golongan beungeun mah ngeueur saya mau ngeueur kasalahan Gusti anggeul malaikat nyebut dosa urang gebok wayahna alungkeun sia ka laut ka jalan dicopot dialungkeun ku malaikat ka jalan pas rek tepi eta dosa ka jalan ceuk urang jalan Gusti Darido Dewi Allah ya dosa urang dimikeun ka dieu sabab loba urang joglo sok museum ka Sarawak aya sok museum aya alhamdulillah urang luatkeun museum urang luatkeun sia mudah-mudahan anu museum teu ngaji sing potong sia uluna ya banyak ngaji museum Gusti dalimun jeung urang jamari teh ieu naon sababna urang joglo sok museum ka jamari ka Sarawak kamana Gusti wayahna sia anu ngomong Allah angkeun Allah menerima dosa hadir dalam ieu ku malaikat dialungkeun ka kebon gerewek urang kebon heuleuh Gusti ulah dialungkeun ka dieu sabab loba kekuatan sok areueuh joglo teh rek urang joglo pernah bau bojeng wayahna Gusti agung jeung Allah wayahna Jibril eta pikeun kanu hadir di tempat anu ngajigna nunutan jeung balik ngaji tadi kudu ageus balik di heula awe siap bahwa bersama semuanya siap mau dosa siap capek atuh karek jawab biasana ieu mah majidan sim kuring ngaos kemana-mana dahar heula ngopi heula mau boneka dulu lagi sekali balik ke pasar mau bener Inza betul-betul mana hari masa sekarang begitu sama oh kayak apa alhamdulillah namun sababna kanjeng Rasul Isra dan Mi'raj ku Allah Subhanahu wa taala nu pertama kanjeng Rasul karena ngagaduhan istri anu salihah nyaeta Siti Khadijah dibeakeun dikorbankeun hartana terutama dengan agama Allah kumaha sabae Allah aya jelas nasab istri urang joglo hayang asup surga jeung Siti Khadijah hayang cing lamun salaki rek lauk saat dina salah sok dicium leungeun tara bisa ngaku surga tuh punten Siti Khadijah ngapunten di mana kanjeng Rasul angkat di bumina di tengah bumi di alam bando dijajak ku bojona asa ngajak ibu punten jajakan kurang wayah orang sunat lagi wah ini timah dan jajakan pemajikan ya Rasulullah duh eta istri Khadijah geulis bari beuh aya naon Khadijah dugi salira bade akad ka mana ayeuna Khadijah kami teh rek tak leuwih Allah artinya lamun salat urang engke-engke kain-kain digawe ka
Salat subuh kieu teh mustamina. Coba salat subuh teh ka dieu. Di betanya. Jadi eueuh di betan eueuh. Namun hayang ningali kadar keimanan, hayang ningali kadar tingkat rendah jeung tinggina umat muslim tingali salat subuhna. Sabaraha urang salat subuh di dieu. Dua jajar satu lama gigir. Dua jajar tapi gigir kan tukang. Pasti lagi kak gigir alhamdulillah berarti langsung disebut dapilnya. Alhamdulillah. Ayo. Berarti kita jalan muslim. Ngan lamun hayang ningali Islam nak urang jomblo tingali salat Fitri. Muslim jeung Islam beda. Sok Idul Fitri, itu masih jalan keluar-luar. Kamu balik berbati dengan anyuk, menang koko dengan anyuk, pengaruhnya, bukan lagi sedangkan. Subhanallah. Mah kelakuan orang Islam, tapi orang Muslim tinggal di sholat subuh. Namun sebabnya punten. Sholat 5 waktu adalah hasil dari mengislamikan. Sholat 5 waktu perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi perintah Allah melalui malaikat Jibril. Tapi sholatnya langsung kanjeng Rasul berhadapan jeung Allah. Eta teh ciri sholat nu paling penting na ibadah. Sholat ulang abdul na ibadah. Ibu lamun diberi lebih 100.000 sampai besok nanya antara kesalaki tara selakjut sajam gelis cekang jeung Rasul khusus ke kaum istri di mana orang diberi duit kusalaki punten isukan mulaina ayeuna karek kerajaan musim kuring punten mah naon ieu artos 100.000 ladang kuring wae nuhun ngan kiheula da cek urang warung konang ditanya bapak teh kudu ditanya ari ieu duit menang di mana sia hiji kalau menang usaha pertanyaan kedua ari bapak salat zuhur jam sabaraha mere duit 100.000 mere duit 200.000 tapi urang salat zuhur setengah kilo hampura cek Imam Ghazali sabajeun mulai dari bangkong anak majikan karek salat zuhur di akhir qomong lamun ningalkeun Allahu Akbar subhanallah kerja balik kerja kayak kucing begitu mah punten ieu perjuangan Islam sholat 5 waktu luar biasa perjuanganna penuh dengan duka-liku kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Allah berkah milik rezekina amin masing ditambih istrina amin satu cukup tapi lawan pakai amin ya suriweuh papa satuju sering aja dah oke dan baik nu eta mah Pak urang teh tukangkeun hukum mah Ustaz Kiai urang lain di monggo ieu tempat masih di poskeun Yuswa berkah dunia berkah ilmu kalian masih gaduh keturunan biasa nuturkeun imam raskeun kana bajak tapak sempurna kalian urang kalina soleh solihah amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal hormatan syukuring aparatur pemerintahan Bapak Kades ayat sakit disimpuring mah di warung konang sing demi Allah ka bahasana ge entong boroning rajaban muludan jumahan kita kades disimpuring mohon entong boroning rajaban muludan jumahan kita lantong masih kita awewe kades masuk surga matangna mudah-mudahan
Apalagi pemerintahan dikawin Bapak Kades, Bapak RT, mudah-mudahan salah dikahir kaya walah irahnya masih secara pimpinan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu anu beribadah secara mobil khusus para pemuda, orang dua kurang saya khusus hari ini tempat masih istiqomah dalam bidang ibadah. Amin. Masih istiqomah dalam bidang ibadah. Masih ditebih dari penyakit sarang wabah. Mudah-mudahan orang saya masih biasa angkat ke Mekah, biasa dengan Ka'bah. Mudah-mudahan balik ke Mekah sinta beli sawah, penyakit mah anu megah, layan ke beli mobil anu mewah. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Bu, wih, ayah ibu, daraman. Barokah duit Ente hayang duit, bapak hayang duit, hayang benghar, takarakan balik tiap namehna isok lalu akan mustabilan. Demi Allah, bubar di dia urang jodoh benghar kabeh. Siap banget siap banget. Sing khusyuk ke Allah, pantangkan hati kalau kosongkan hati kurang-kurang belajar ke Allah. Mudah-mudahan di dalamnya 27 rajab 2 orang diijabah dan yakin dan Allah 2 orang bakal dijabah. Siap dan siap. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Yang berharga siap bukan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jual empangna salah langsung kuring salah boga ke empangna boga ke sawahna kudu liwah boga sawah yang penting asal boga pare boga pare tenggai ibu boga pare yang penting asal boga boga beas ente tenggai boga beas yang penting asal nges ngejo tenggai cantik yang penting asal bisa dah tenggai ibu tengah yang penting asal ulah tenggai kering asal ulah Lagu dua yang ulang sari-sari lagi Allah anu maha suci oge puja orang sangat kepada Allah anu maha kawasa syukur orang sangat kepada Allah dan anu maha ghafur anu atas minta dan hiji nagara anu baldatun thayyibatun warabul ghafur yang kita Indonesia anu saat ieu keur diguyur ku musibah amin. Mudah-mudahan orang sadaya masih lebih dari wabah penyakit. Amin. Saat ieu kalian mudah-mudahan orang sadayana sing ditebihkeun tina berbagai macam penyakit terutama penyakit hati. Mantap Allah akbar obok-obok eta musibah corona muslimah. Aya Covid varian Alpha kelas berhese mas ker. Data deui Covid varian Delta berhese oksi. Tukang lauk di bawah diugas. Nya ayeuna datang varian Omicron berhese minyak goreng. Jangan usah mana ya. Terus jadi hasilnya goreng sih. Pantas. Demi Allah sing kuring atuh mana hese minyak goreng. Naon da ngene harus goreng deui. Apa minyak goreng halus sih minyak goreng. Minyak goreng halus udah pakai sih. Terus kembali hadirin kaum muslimin rek kumaha bentukna rek nawai perjalanan nu penting urang ngundang ka Allah jeung ka Rasulullah insyaallah urang laksanakeun sagala perintah Allah tinggalkeun jauhan anu dilarang ku Allah insyaallah rezeki dijamin ku Allah. Salat nah kok salat teh ndong ora di zaman awal kiai lawan salah
Udah dipraktekkan musim murid. Rukun sholat teh ayat 13 di antaranya tumaninah dina iktidal teh rukun sholat. Lamun Allah tumaninah berarti lah Allahu Akbar rukun. Sami Allahu liman hamidah tumaninah dina iktidal. Ngaran tumaninah teh jedog cincin. Sami Allahu liman hamidah. Kok kan siap dengan kegiatan ini? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Cacak sami Allahu liman hamidah. Ini can cici geus lompat ke sujud Allahu Akbar. Jeung simpuling batal salatna. Naam salatna Allah tumaninah tidak. Mulai terasa keserangan maka tinggalnya kubar leres ngomong sekedap dari Imam Muslim aku sekedap dari bakal ayat imam harap jaga ya ayat 10 menit 15 menit sebenarnya saya pakai namun dibaca untung nama imam edan imam itu ribu ribukan ribuan imam jadi turun dari sampai terus akhirnya mah upload yang belum hanap ribu dasar orang digodol nggak suka jodoh dokter mah dokter aki cingat tuh narang itu sholat istirahat sing ancam leres dan chandra di dia dan chandra dah mau nagelo nih mau angkot nih bangkeng ini telah wetar ngomong iya tuntunan siapa ngomong burung dia mana imam aruan patas edasar benar-benar syah kamu beres dekasa 20 kilo artinya aduh kan balik ke imam betul semua oh hai ini sakol kewajiban Allah Akbar jika lu larang tawe ibadah istirahat santai dulu ibu kalau imam kan sedang kolot di ubin dua ini Bismillahirrahmanirrahim sekali kan ditinggalin deh isuhan mata oleh aduh ampun alhamdulillah wayahna Kanjeng Rasul berusaha sangat luar biasa karena 5 perintah sholat 5 waktu langsung Allah dan melalui Kanjeng Rasul dan melalui wahyu malaikat Jibril itu. Naon sababna saking penting-pentingna migawe sholat. Dasar orang Islam ayeuna teh kieu mah diomong orang loba manusia zaman kieu teu ngarasa sholat 5 waktu hiji kewajiban di Allah. Punten urang dudukan sedekah, urang dudukan haji, percuma lamun sholat teu migawe rek ka mana lain eta ibadah lain kuat adalah sholat. Ida satu sholat, di mana rusak sholat Allah rusak sekali amal ibadah lain. Sedang kali bertanggung jawaban Allah yaumul qiyamah masalah sholat beres sholat insyaallah amalan lain bakal beres. Ibu kosong sholat ibu baheula geuning bu keneh teh bu nampi abdi nikah ka putra bapak kalawan lawas kawin saperangkat alat sholat dibayar kontan cek salah ibu bener kawin tahun 78 bukan ayah keneh tina juali
Aku harus Ustaz daya teh mukena tes mas kawin disalaki kedah diamal waktu saluruh kan pada halaman geus cacing ngelengkel luhur tapi nu kucing meni bau sok acan teh kumaha khususna urang ibadah ka Allah geus ipis kalau 78 bayakeun ayeuna geus 2022 masih kene aya hampura ibu di mana urang nepi ka subuh alhamdulillah ternyata jamaah Masjid Al-Imam kampung Joglo sadayana ahlina kawagur siakan pada hati kita subuh yang ayah kita subuh berikut ahli wajib terayah tapi kan wae Allah ibu punten sok sanajan bari ulang ngajina kurang setengah jam ngajina sajam tapi jika jeung maksud asal urang neuteuk pamanteuk kiai insyaallah sarua teu nyorakohkeun 1000 on kaset edan teu kaset yang balik deh kaset menyebut kaset tolong ibu bawah teu bu sarua ini teu ibu seorang yang rasul sing saja diuk setengah jam, diuk saja ningali mangkal anak abang terbalik sampai menyelakahkan 1000 bangsa amin boga berangan baikkan banyak bangsa alhamdulillah eta menjadi utama mantap lamun ngaji ulah baca hujan kurba tetep sok tolong lamun teh ngarak sorangan dia ya ngaji lagi kieu geuning mah mah ngaji lagi kieu terus wa salah puluhnya bae ai mah ngaji ge dibarokahkeun hayang tabayan lamun geus dibarokahkeun maka menang amal Allah akbar kakara lamun geus menang amal bakal menang doa bagel karena duit wae Allah apa geus menang doa pasti bakal dulur astagfirullahaladzim terus lagi masa duitan sing muling mahan kan tulung orang kaya tempat sedang tulung lain dengan duit lain terbunuh duit ngomong amplop mah dari Allah bayar kaki bandar mah kan sing muling sejak silaturahmi bahkan diundang kan maknya teh diundang maksudnya makanan kan aneh nyata sing muling tiga bungkus setengah secampur monok di Cikalong minum teh ceheran geus jadi ajengan ceheran we geus jadi ajengan ceheran we da baheula mah di mana-mana aya kopi mah penting-penting kudu minum ceheran ceheran itu adalah air murah nah ceheran mah air murah air murah saha kelas ada di mengaji 15 menit kakak mudah-mudahan orang doakan kurang sadaya khusus menghadap di tempat ibu bapak bener wangi ayeuna teh wangi 27 rakaat tegasna waktu diserahkan jeung dinilai junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kanjeng Nabi tunggal naon Isra Mi'raj hadir doa gimana duit kuai hadir tak hadir doa hadir ayo sini suruh ayam begitu tolong antri tolong begitu hadir dia ini orang bersyukur laos kemana? Ya Allah dari sawah Bantu salam duit bayar selama itu mau semua haji naon haji Wildan haji naon
Iya 25.000 ewang lamun kajawab dibikeun lamun ketawanya udah maya tanah cuma 25 ewang ya coba ini cuci ya tungguan yang 2 jam lagi wah awalnya gak bilang cerita mama ayo iya kalau mau ngeliat mah ketinggalan ulang dulu astagfirullahaladzim Allahu Akbar ujar bener ari kanjeng Rasul disrokeun jeung dibilangkeun naik naon aing rok naon padang satu ada sekali 25.000 jadi tinggal 20.000 cekel bola buruk teh ini ketunggangan Allah di surga ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana juga saja kanjeng Rasul naik buruk di sana saja mengakut astagfirullahaladzim ampun malaikat naon serem terus malaikat wajib dikanya pada sebenarnya 10 hiji 2 canggul aing sabur anu wajib dikanya pada sabu lo Jibril tong ane kerja tong mau kakak terus lagi berapa tahun rukun gimana sebenarnya rukun gimana ya 5 tidak boleh mau saat ini siapa bertanggung jawab emas wajib bukan dua itu jadi alhamdulillah jadi kelas berapa opat dahar can alhamdulillah pada datang sundur dan ngaji terus naik 25 ewang naiknya ibu-ibu pada 100.000 ewang itu pada bapak anak Allah naik ngaji hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah mau undang naon sababna kanjeng Rasul diisrakan di belajar ku Allah 100.000 bisa ngajawabkan ya bapak Abu Bunga awewe di mana sampai awewe tadi awewe naon sababna kanjeng Rasul Nabiullah Muhammad Rasulullah diisrakan di belajar ku Allah tong tada tuh bisa tuh apa sudah jajan segala pasang akhir masyarakat lain suatu tidak usah aya pusing beres awal mah ibu pun dan begitu saat keluar imam ibu bulu nyokap bulu gede bulu sholat hek ngaduan ke Allah Gusti mengikuti salat abdi masih diberkahkan rezekina diselamatkan dunia akhiratna insyaallah balik salat imam bakal berkah salat terima wakun wit Allah akbar terima kasih gitu sih lagu kita disimpuri dicileudeur kamari simpuri ngobrol kalimanan simpuri kudu pamojek punten ampura terima bapak kematikan solehah nggak kumaha solehna kan alhamdulillah hari akan sampai bapak kasebara ngobrol mah ulah musuh jair di bawah tempat kayu malu bang sorangan
Ayo kisah dia. Kau tidak menghargai aku. Ayo jauh-jauh mantau itu. Jadi pokok itu naon teh? Oh, tukang ojek. Tukang ojek pengen orang. Kang akan melayani apakah sabaraha pamajikan? Kang abdi masa baraha sekali masoleha. Aing mah pamajikan dewek di bawahku. Teu mah hikmah juga sapoe aing. Benar, maka aing nolong diberan saeutik kaminggu. Hiji waktu abdi keur kitu di tukang ojek eta dibere 30.000 upah majikanana salakina mama ieu menang ojek teh kur 30.000 digabluk dirangkul ku majikanana bari syukuran ka Allah ya Allah ya Rabbi nuhun Gusti geus ngaparin rezeki ka abdi atas dasar rezeki abdi disuhun bari syukuran ka Allah aya kitu mana sia awena mun can pae di kubur gitu. Punten. Kedepok payung abdi syukuran bukan salah pengajian abdi ini gitu 30.000 pancen akan ngetik amarsa ajaran di mana orang syukuran kalau insya Allah bakal ditambah-tambahkan di matanya bener neng dewek manggil lain atau main ini biar ibu kelas nanti kosong adengan masnya kosong antara kami tapi lama haji bete di Karawang teh menang duit teh 1 juta di Indonesia gede kan paling pas kaki hayang beli kulkas sama kita Bik, tuh ini jadi pokok beli kulkas nah 2 pintu sih aduh tidak bingung berasa aja dengan telepon duitnya tanyakan di pokok cek teh iya belum maghrib salah segera di pokok hari kulkas sekarang 10 juta beli 10 juta gampang buka atas pas dibuka koreher upload air 10 juta menang penting kurang cicing mereka oh sebenarnya tidak mahal begitu kita mah kalau tidak boleh beres kubrak poe kaduana lalakina ngasongkeun duit 10 juta mah dia duit 10 juta lebih 30 Gusti kalau sehat Gusti alhamdulillah iya nikmat Allah kesadar berarti membeli babari motor babari dijual lain jadi ada motor paling teh aya nu itu di dia Allah aya di dia mah ngomong obor mah aya ngobor alhamdulillah sing aman mudah-mudahan melakukan kurang saya mau bermasing kau amin ketika buat kiamat baik baik mau banyak buat kiamat aing mampu serangan terlantungnya hari aminannya gitu kan lu kahiji dasar utama Islam diperintahkan oleh Nabi teh pedah ayat motivasi ayat dorongan di istri alhamdulillah Kanjeng Rasul pada urip tabu obat bojona Siti Khadijah di bumi kesdang geus sahara geus pakai baju kosong orang gitu nama jawab dasar alhamdulillah kawan teh urang joglo manyama besar di balik we make dasar 7 bulan dari sesuk bawa ikan cina di rumah belum minum yang warna Allahu Akbar aku mengenal nafsu dan pemajikan balik ke sawah hayang rek ana guru pemajikan Gusti dewi huntur goreng terus hayang kasut dari itu lagi kasaraki kurang bawa punten bu begitu dongkap wajahna kosong sedekah pada pemajikan saraki betul ya saraki lah sih Bur, tanya aja kemarin. Osok tak sedekah otomatis. Duit sedekah akan sudah tambah apakah wajib? Sedekah hati punten dan kasual. Tidak kisum yang sore memengir gawe yang balik gawe sedekah lagi asal tangan senang syukur.
surga. Mereka teh mabur bukan? No, teh. Ayo sih. Ibu oke sami di mana angkat jaroke, jeung jaroke, nyium jaroke, sarua nyium hajar as. Abangku jauh-jauh kamu 45 juta mulai cok-cok akan sakit. Leres. Kosong itu. Nah, selamat hari ini. Kosong sekali mah. Kosong. Rakyat hadirin di kaum muslimin punten urang mah sok sorong kasalaki, urang mah sok dehem masalah kita lamun salaki keur boga duit. Beres. Harus jujur punya ilmu di luar ada soalnya. Jujur. Ibu sok cuci lancingan cara sok. Ngesel sok. Digantungkan calon selaki seperti baru antara kesana. So, aku ibu berbingung gubrak gue mudok selaki memang di masuk ke mana kan pas gubrak kayak yang 50.000 atau enggak mesti alhamdulillah rezeki dari sangka-sangka ibu pun terlain rezeki padok apa salah kita Indonesia lu gitu tepat padong apa yang tidak dilaksir alhamdulillah mesti bagi duit acara mereka bagi duit mohonnya saat aku sekarang aku istrikan tetap daya izin haram ibu padong sapi goblok namun salah di kamar tantang tingting salah ibu tapi di naon pak salah tempat mana ibu sih ayo naon siap tidak korban nyumpul kerennya ibu padahal sakit om 12